Allah nitipkeun masjid eueuh deui nu pangmulyana masjid mah geus tilu haram Makkah, haram Madinah, jeung haram Aqsa. Selain nu eta nu dimulyakeun ku Gusti Allah teh adalah Baitul Anbiya, imah-imah para nabi, pangmulya-mulyana tempat salam dunia. Selain masjid anu tilu nyaeta imah-imah para nabi. Sanggeus imah para nabi dieu ulama dijelaskeun nu leuwih mulya masjid, aya nu ngomong deui nu leuwih mulya imah-imah para wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى min awwal yawmin haqqu an taquma fihi al-ayat. Wa qala habibuna al-karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah. Al-hadis. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatiz sakumna guru-guru ngaji anu kusim kuring dimulyakeun pisan. Wabil khusus kasadayana guru ngaji di Kampung Bayur anu kusim kuring ditedak doa. Alhamdulillah hadir guru urang sadayana anu ti Serpong Al-Habib Muhammad Abdurrahman. Hadir oge guru urang sadayana Kiai Muhi, guru urang Kiai Buaiti, guru urang Kiai Diding. Nyaho guru nyaho lain tau jeung kiai-kiai nu lainna urang doakeun moga-moga para kiai dipanjangkeun umurna, disehatkeun awakna, diteguhkeun istiqomah. Aparat pamarentah nu kusim kuring dipikah hormat, RT RW lurah jeung nu lain-lainna, sepuh bini sepuh nu sepuh atawa anu disepuhkeun di ieu kampung, wabil khusus jajaran panitia DKM Masjid Al-Ikhlas. Sakumna mugi-mugi urang sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkung tipayun sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah pasini janji anu geus diatur sababaraha bulan yang lalu bahwa di Masjid Bayur tasyakuran peresmian masjid. Panitia berulang kali datang ke imah kaula, bahkan tetanggung-tanggung mawa sopir belambir segala. Nyaho hadir, nyaho teta supir belambir. Tadi nama kula nyaho datang nyaho mual ka dia ngan barang aya supir belambir ngeri ngan anu di luar dugaan simkuring panitia ngomongna nyieun masjid leutik tapi hasil keringet cek kula masalah masjid mah rek leutik rek gede nu penting mah teguh pas datang ka dieu ieu mah masjid nyaho geus lunas nyaho encan ya bagya orang Bayur bagya geus bisa nyieun masjid nu sakieu poharana nu sakieu agrengna nu sakieu gagahna mudah-mudahan jadi kendaraan ke di yaumil kiamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, masjid teh bangunan aya bata, aya pasir, aya semen, aya besi jeung sabangsa sarua jeung imah urang make bata, make pasir, make semen jeung sabangsa. Tapi bata nu nempel di masjid beda jeung bata nu nempel di imah urang. Pasir nu nempel di masjid berbeda jeung pasir nu nempel di imah urang. Sakabeh material nu nempel di masjid berbeda jeung nu nempel di salain masjid. Insyaallah. Karena naon masjid mah tempat ibadah, masjid bahasa Arab, bahasa orang nama tempat sujud. Tina masjid asal nama masjid sama bagian tukang nasrib tempat sujud. Orang sujud dengan ukur menang ka Allah, nu aya sujud dengan ukur di jero salat, keur sujud di jero salat urang keur pangdeukeutna jeung Allah Subhanahu. Betakan wajar masjid sok disebut tempat ngadeuketan ka Gusti Allah. Sajadah nu aya di masjid mulia jauh dibandingkeun jeung sajadah nu aya di imah. Karena nu aya di masjid mah ieu ibadah kabeh. Mentekan untung jelema nu diberi rezeki ku Gusti Allah bisa nempelkeun di masjid. Di masjid mana bae. Sangat rugi jelema anu sok malingan semen masjid. Ya Allah.
Tayalah di jamaah rahimahullah nanaon ija dunia mah seperti kos itu Kanjeng Nabi ngomong nasihat dunia mazra'atul akhirat dunia eta sawah ladang akhirat gincu sama merahnya dipakai ku awewe gasang ka pasar jeung dipakai ku awewe gasang nyenangkeun salaki sama gincu sama merah tapi berbeda ganjaran. Dekat pasar dibereman bibir dimedokan pipi bola-bola selain bola bekel deh bola kasti dibawa ke pasar jadi ganjaran hente jaeta mah bakal jadi pemandangan orang lain tapi ibu make gincu make bola-bola jang salaki geus beres dangdan cambeplu bener itu cambeplu bahasa Jerman ganjaran padahal sarua gincu sarawa podang ngan kulantaran ganjaran mentekan sangkeut dangdan di hadapan salaki betul Pak insyaallah sangkeut ialah ibadah dia sarua salaki ge kos itu aya bentuk ibadah aya lain ibadah salaki naik motor sorangan baik terjadi ganjaran tapi naik motor ngabonceng pamajikan jadi ganjaran. Alhamdulillahirabbil alamin ngan asal ulah kieu bae asal ngabonceng pamajikan bae dibawa ka jalan legok sengaja asal jalan rusak dikenceng dan kumeh abeh kapok tajilah ibadah mal disebut barahan orang bayur lamun teu bisa nyieun masjid-masjid berarti orang bayur kabeh barahan. Alhamdulillahirabbil jeung deui berarti orang bayur ieu diberi rezeki ku Gusti Allah sebab lamun teu diberi rezeki ku Gusti Allah susah kabeh moal jadi masjid Gusti moal jadi kumaha ge kula sering ngomong dek ieu masjid musyawarah 200-an jelema susah kabeh mal jadi masjid mal jadi malah di sumpahan bakalna ustadna ustad ngomong ke urang bikin masjid untuk Allah kita bikin masjid untuk Allah nu diajak musyawarah 200-an susah kabeh paling gana loba amin Allahumma katakan orang ngadoa ke Allah moga-moga orang kabihan diberi jembar rizki diberi loba duit diberi lancar usaha niatna jang ibadah ke Allah subhanahu dina amat ya kan kopian nah hutang ya sakit hutang kula Habib suka ngerokok aja Habib gak apa-apa ya Habib ya tagilah hadirin jamaah rahimahullah dan kumaha ke urang dihirup jalan dunia butuh rizki butuh duit butuh jang penopang Allah ditaka orang nyin masjid dan masjid teh tidak batu kudu dibeli Allah ditahan nyin masjid teh kudu make semen kudu dibeli Allah ditahan nyin masjid kudu make pasir kudu dibeli ieu kabeh adalah kudu melalui rizki ti Allah dan sing hadirin jamaah rahimakumullah rizki termasuk sifat af'al Allah
rizki termasuk sifat af'al Allah. Allah boga sifat af'al, di antara af'al Allah mere rizki. Ngan Allah mere rizki ka urang sadayana henteu bin salabin abrah gadabrah. Teu bisa besi aya ka urang bayur nu mentaan duit 1 juta 2 juta laju manehna meuli apel jin meuli menyan kumaha dijanjikeun engke duit ragat di luhur parang bohong sakali deui bohong. Sifat af'al Allah, sifat Allah af'al Allah mah dikembalikan kana kudrahna manusia, kemampuan manusia kadaekna ulah ngahayal, ulah ngalamun, ulah membayang-bayang orang bakal boga rizki mun teu daek dagang. Betul? Mun teu daek ngojek, mun teu daek usaha, itu urusan rizki. Nu leuwih leutik ti kitu sampai kurang bayangkeun orang boga pamajikan lalahunan ngomong aya orang boga pamajikan laju pamajikan orang tilok diberi duit kira-kira nyada daikeun tamual ka urang nyebut sayang daikeun tamual urang kudu af'al. Kumaha carana urang disayang ku pamajikan, kumaha carana urang disebut hayang disebut ku pamajikan. Nah Allah bagahan ka urang make sifat af'alna cek Allah aing mere rizki tugas aing mere rizki af'alna aya di sia usaha dong. Nah urang sarua urang boga pamajikan hayang disayang ku pamajikan af'alna duit. Betul bu? Betul bu? Geus teu kudu ditihaan kurang teu kudu neng manggilnya sama kakak sayang ya geus teu kudu ditahan asal diberi duit 1 juta isuk-isuk asal isuk 1 juta saat isuk 1 juta madoakeun abi ka salaki ya Allah mudah-mudahan salaki klok panjang kareta itu kamari tabrakan panjang Gusti umur salaki kula meluih panjang itu giliran betilok diberi duit kumaha eta pamajikan ngadoana Gusti kula bakal tipu ya kawin ya Allah ila hadirin jamaah rahimakumullah urang boga masjid bari mudah-mudahan bae ieu masjid diteguhkeun jadi lambang persatuan mudah-mudahan kumpulna di masjid tarurun malaikat Allah bila mana geus turun malaikat Allah di hiji tempat ibadah niscaya barokahna bakal karasa ku kabehan amin ya rabbal alamin. Nyen masjid babari asal aya tanahna aya duitna jadi ieu aya PR hiji deui ka urang bayur ngesianan mudah-mudahan bae ieu masjid tumahi subuh datang ke pagar
Ya Allah. Minggu-minggu iya aya tamu kayu ngakula. Aya tamu kayu ngakula. Manehna maot isuk-isuk. Tamu kolotna maot isuk-isuk. Cek Bapak Amil nusak urusan naik ieu yakin geus maot. Tapi jempol sukuna nu katuhu endut-endutan bae. Hadina jempol na ya. Kikian bae eta jempol sukuna tah kikitu kulantaran ieu jempolna gerak bae. Jempolna gerak bae, maka ambil tuan madian. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit, ke klinik. Begitu datang ke klinik di naon tanggarana begitu teh. Hah? Tensi. Benar ieu ngomongna. Lu jelema ieu. Uratna dina teh dikitu-kitu naon ngaranna? Urang lembur ka WC ngomongna. Nah, kopi. Cek mantri, iya geus maot. Iya geus maot. Tapi kenapa ya? Ini jempolnya endut-endutan aja. Itu guys sekitar jam 10. Kulantaran hayang yakin dibawalah ke rumah sakit besar. Begitu datang ke rumah sakit, pasang kabel kencak atuh terus. Detak jantungnya nol, paru-parunya nol, ginjal nol. Dinyatakan ia meninggal. Nan heran jempolnya endut-endutan aja. Akhirnya ke keluarganya dibabalik geus eueuh deui hese niangkeun tukang urut. Sedangkan kan secara teori tanyakeun ka para kiai maot eta tisuku heula malaikat nyabut nyawa ngadorong nyawa itu didampal sukul terus kabitis kapiping kabeteng datang ke tikoro ke didinya pergantian malaikat di malaikat biasa diganti ku malaikat Israel alaihissalam didinya nah kudu ngaeksekusinya malaikat Israel setelah izin di Allah subhanahu wa ta'ala. Iya aing heran leungeun geus pae bedeng geus pae dada geus pae mata geus teu bisa ningali sumbut geus daket tapi jempolna endut aing kula pernah manggi kisah di kitab lain jempolna endut-endutan etana eta ka mana Pak? Hawa penting urang ya. Kan dina kitab mangeumatak eta endut-endutan ternyata aya piwalieun can keluar. Aya piwalieun can keluar. Lamun etana mah kula bisa ka itu baru di kitab kitu geus urang hese asupkeun ka kamar ajak pamajikanana cenah diuk beres ulah jero teh ieu kan jadi masalah jempolna ieu geus datang ka 24 jam diisuk maut datang ke peting karena rumah sakit pulang na macet datang ke isuk-isuk deh geus 24 jam. Salah sahiji keluargana karena lelah ngantuk sare dina sarena ngimpi kejeung seseorang kunaon titah datangna ka imah kula datang los ka Cilejer ka imah kula itu datang mawa motor
dikawal ku polisi jeung ku tentara. Kula pang tersep-tersepna lamun datang tamu mau motor, karena pasti teu mau duit. Cek kula yang naon besok-besok tamu polisi jeung tentara, ternyata ngawal supaya cepet ahli waris. Cerita kakula gitu kok datangna ka imah kula ka dokter nekos itu mah sudah geus urut geus cek kula kumaha tadina keur masa hirupna. Masa hirupna cek manehna abah kula pertama ngaji ke Cilongok tahun 2000 bulan Ruah ngaji minggu hareup penutupan abah sepuh sawalna mau di waktu ngaji abah sepuh ngomong ieu mun urang hayang ka sorga babari padahal orang lain ahli ibadah, padahal orang lain ahli salat, orang lain ahli puasa, orang lain ahli maca Quran, orang lain ahli, orang mah hanya jelema biasa, tapi lamun hayang babari ka sorga ulah tinggalkeun berjamaah. Leuwih penting keneh berjamaah dibandingkan ngalaksanakeun haji jeung umroh andai kata tempat berjamaah tersebut bakal kosong. Eta asup ka jero hatena. Terus di dekat imah manehna sekitar 100 meter aya mushola leutik karena geus kagencet ku bangunan. Geus moal bisa digedean tapi wakaf ti harita magna ngageugeut mushola eta sampai nyana jadi ajak gerah teu daek aya nu ngajak umroh teu daek sebab lamun eueuh manehna mushola eueuh nu sia. terus mainan ngaji di zaman Al-Babdullah Bauji, terus ngaji di zaman Abantoh, terus ngaji maotlah di bulan ayeuna. Terus maksudnya ieu datang ka kula deuk naon? Eta cenah Pak Haji supaya jempolna ulah ndut-ndutan. Cek kula aduh ieu ilmu kos kitu boga kula ieu. Mun ilmu pelet tambah bari. Ilmu pelet tambah bari kula boga kula. Iku kula lamun dipasangkeun di dieu masyaallah. Mun kula dibacakeun ilmu pelet kula di dieu. Dep madep. Dep idep. Nu ngora pada madep. Nu kolot pada idep. Cek kula ieu bacakeun ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta as'aluka an tunawwira qalbi biduri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi. Bacakeun 40 kali, tiupkeun ka jempol, insyaallah bener ya. Itu yakin siapa bener teh gini bener tetalar kita pas tuh pegawai lain deui bae dituliskan kugla tatat wiridan eta jelema lamun hayang husnul khotimah memeh subuh maca eta ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi. Terus kugla tak menang sababaraha poe datang deui ka keluargana ka kula, alhamdulillah manjur. Abah kula tulus cenah paehna belon budak ngan salah sahiji keluarga yang diberi ngimpi ku Gusti Allah, ayo diberi ngimpi dina impianana luar biasa. Eta abah ngatian ngalayang disirah manusia anu sakitu lobana cet ngalayang. Pas begitu manggihan seuneu ngalayang set ditanyakeun lah, ditanya ku anakna bapak rek ka mana, bapak rek ka mana?
Bapak reka rahmat Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, urang hayang ka sorga babari ternyata berjamaah. Dan kulantaran tiket ka sorga pasti hawana sang. Betul? Betul? Oke, ngopi heula ya. Ila hadirin jamaah rahimakumullah, Allah nitipkeun masjid eueuh deui nu pangmulyana masjid mah geus tutilu, haram Makkah, haram Madinah, teh jeung haram Aqsa. Salain nu eta nu dimulyakeun ku Gusti Allah teh adalah Baitul Anbiya, imah-imah para nabi, pangmulya mulyana tempat salam dunia. Salain masjid anu tilu nyaeta imah-imah para nabi. Sanggeus imah para nabi dieu ulama dijelaskeun nu leuwih mulya masjid, aya nu ngomong deui nu leuwih mulya imah-imah para wali. Kemuliaan masjid, masya Allah, tabarakallah haji. Urang datang waktu sholat ke masjid, laju balik deui, geus hebat sakitu ge. Datang waktu sholat Allahu Akbar, nyana ngalengkahkeun ka masjid, datang ka hurmat masjid, datang ka waqaf masjid, nyana diceki doang tah. Balik deui sakitu ge geus pohar. Nah, mantak eta tangga di dieu deket ngeunaheun asal ajan dek kitu kan besok udah ka pager tah. Tinggal imam bae masyaallah. Gerak-gerak ngundang Cilejet tah. Jelema ngan ngasukeun sukuna doang. Allah balik deui kana sifat af'al Allah, ieu teh gerak Allah. Urang mere nyumbang ka masjid, gerak Allah. Nyumbang ka majelis taklim, gerak Allah. Nyumbang ka pesantren, gerak Allah. Nyumbang ka sarana ibadah, gerak Allah. Moal aya di hati urang gerak Allah, hayang mere saperti kositu lamun teu aya ilham ti Allah. Ilham ti Allah moal bisa datang sorangan lamun urangna memang henteu ngabebersih awak. Ya Allah ya Rabbi, sampai dijelaskan ku para ulama, dijelaskan ku para ulama gambaran ilham ti Allah teh kos kumaha, dijelaskan dina surat An-Nisa. Tapi lain tina ayat penjabaran ulama, anjeun nyaho ka awewe nyaho. Bisa bogoh eta kawe kaje bisa. Apakah bakal ujug-ujug bogoh? Moal dekuk kumage pertama minta nomor HP neng ya boleh minta nomor HP-nya. Siapa sih? Anak Bayur nih. Enggak baun, enggak maulah sama anak Bayu rumah Badung enggak neng, rumah saya dekat mimbar masjid. Yang bener ya dekat mimbar masjid. Bahkan Masjid Bayu kalau nggak ada saya kayaknya nih. Kayaknya gimana ya? Ustadznya barangkali bukan, setengah wali saya. Hayang bogoheun awe ka urang kumaha bicara. Kenalan, siapa namanya? Siti Sarwiti. Oh, Sarwiti. Namanya sih biasa tapi
wajahnya cantik juga, biasa aja. Nah, guys, mulai teleponan, kuari mah laju bau kejeng kolotna nganjang na lain assalamualaikum melaju dakwah dan nganjang meja tekudu lila nganjang awawe hayang bokok tekudu kebal tekudu cukup 5 menit balik deui nang 2 poe 3 poe bogoh heula pasti tekudu kebal orang bayur nganjang mah tekudu kebal assalamualaikum waalaikumsalam dimana ya bayur aya naon aya maksud ke anak bapak tapi lamun bapak jeung mas setuju ngan kilang kitu ke kula masyaallah tabarakallah hajim ieu nyele imah batah petir amat isukan ka material papang bangunkeun dapur da parki kula kieu tah baga amat yang masjid bayur tuh nang kula pamit nenden duit di meja 10 juta selesai rapi daripada gitu manjang ti jam 8 sampai jam 10 nu kaluarna insyaallah beca kalau kakak nanti diterima kerja insyaallah gajinya 50% buat neng nanti kalau kakak punya duit insya Allah bakal diajak jalan-jalan ke Kali Cadas insya Allah ya Allah ya Rabbi iya janji Allah mereras mere jerojoy ke hati awewe tersebut deg ya Allah ya Rabbi bahasana sopan leungina sukratul yadain barahan dina tata kramana adab ya Allah luar biasa bakal trek manna karasa dina hatena resep itulah percontohan ilham seperti itu mentakan hadirin jamaah rahimakumullah jelema anu geus nyumbangkeun sarana ibadah teu karasa di awakna geus diberi ilham ku Allah subhanahu wa ta'ala mentekan Jalaluddin Suyuti ditanya man wali saha wali teh jelema nu diberi ilham ku Gusti Allah saha jelema nu diberi ilham ku Gusti Allah jelema anu ngajorojoy hatena kasarana sarana ibadah alhamdulillahirabbil alamin dibayur degin masjid degin musola degin pesantren kebeneran urang teu boga duit jorojoikeun BHT minimal ngadoa bayilah saha ya Syekh Jalaluddin Suyuti saha jelema nu bakal diberi ilham kos kitu aksaruhumul fuqara wal masakin nu diberi ilham kos itu ku Gusti Allah jelema susah nu diberi hayang nyumbang mah jelema susah sapotongan muhar bengkula ya kula barang datang ya susah kabeh ya nu diberi ilham hayang merete ternyata lolobana jelema susah mencekan jelema susah ngomong lagi sok duit ke jelema susah mun aing buka duit ganti ku aing catna ieu datang nih jelema susah ngobrol keur ngomong ngalamun naon sia mun aing boga duit masjid diganti ku aing catna aing moal kitu mun aing boga duit beak paling dimahin dia kusur ku aing deuk ngagadian masjid entok diskotik aing tak tu bararahan tidur bararahan tu sarusa
giliran nusuki manusuki tak betul betul ya Allah ya Rabbi hese ilham ti Gusti Allah mahal ilham ti Gusti Allah kan kata ku Gusti Allah jarang diberi akan nusuki andai kata nusuki ini Kabupaten Tangerang di Kabupaten Tangerang jadi Kabupaten Tangerang itu lang daho lupa ka miliar nyaho mun maneh diberi ilham ku Gusti Allah moal aya musala anu geus bangla nyengkle moal aya masjid tuh angel angkesna ieu mulai tahun berapa genep tahun ieu masjid genep tahun kusa lembur kan warga ibadah itu 800 genep tahun tapi hebat tau gitu 800 jelema genep tahun genep tahun 800 genep tahun ieu lamun ku jelema sugih paling setengah tahun betul mun ku jelema sugih paling genep bulan sebab naon jelema sugih mah geus moal musyawarah pembangunan masjid di lembur kadang-kadang lobaan musyawarahna dari pembangunan gede-gede musyawarah rapat tapi etalah nikmatna pembangunan sarana ibadah alhamdulillahirabbil alamin gila ilham datangnya diberi kadi susah bantakan realitanya lolobana pembangunan masjid di gotong royong terus susah ternyata memang hadirin jamaah rahimahullah banyak nanti ke pemandangan di akhirat nu naik parahu masjid dia adalah jelema-jelema susah nu bakal arasup ka jero masjid jelema-jelema susah ternyata jelema susah ku Gusti Allah diistimewakeun matakan ku ayeuna kitu urang ngadoa babarengan mudah-mudahan urang selalu dijadikeun jelema susah tapi luar biasa 800 warga masjid Sagede luar biasa hiji cek lalu dia sulti hese jelema diberi ilham bikin sedekah ka jelema sugih sugih jarang diberi ilham ka Allah karena naon itulah wawatak jelema sugih nyana salengkah deui deuk ngaku pangeran naudzubillah nih laju saha leuwih hese deui leuwih hese deui diberi ilham ada yang itu bapak ada orang nabai mah bapak ada orang nabai pejabat sekali dari pejabat hese diberi ilham Allah ya Allah ya Rabbi tapi ayah pejabat kemarin nonton masjid loba ayah nonton majelis ayah tapi jarang di atas 1000 mungkin hiji 2 tilo di atas 100 mungkin hiji 2 tilo itulah mahal ilham di Allah subhanahu wa ta'ala kosku mahasi ya syekh hesekna pejabat menang ilham karena saran ibadah ka'annakan nisa pejabat ilham nah hesek datang ke pejabat seperti kos aww nawaran nyandung kasalaki so ayeuna kula nanya lebur cayur bayur aya teu di dieu pamajikanna nawaran nyandung aya teu
dan eta urang bayur ka imam pula, lamun ka imam pula kosong lagana kopi maroko ditanya ke pula pamajikan berapa hiji tekan cek di majelis suci ngadoa kudu wajar ulah mustahil akal ulah mustahil adat ulah mustahil akal ulah mustahil adat temenang urang ngadoa mustahil akal teh langit diturunkan ke bumi dibalikin ke langit ulah mustahil aya mustahil adat temenang ngadoa diantarana dicontohanana urang ulah ngadoa ya Allah mudah-mudahan para awewe nawaran nyandung kasalakina sebab mustahil cek adat ti masrik datang ke maghrib awewe mual seperti kos itu kok ku Gusti Allah eta awewe di seperti kos itu eta teh gasang ganjaran kanu jadi salakina alhamdulillahirabbil alamin awewe embung dicandung eta teh ganjaran jang salakina kok bisa gitu salakina nu boga duit hayang nyandung tapi awewena teu ngijinan ngabatin di jero hatena tah ngabatin tersebut jadi ganjaran alhamdulillahirabbil alamin tah bapak ulah leutik hate kuari kan ngabatin eta keur diganjar ku Allah subhanahu wa ta'ala jeung deui ganjaran pikeun awewe sebab naon lalaki nu geus boga pamajikan nyeleukeun awewe guer mahram bakalna siksaanana seperti jelema anu nyembah tapeko jelas urang geus boga pamajikan nyeleukeun awewe sejen ku Gusti Allah matana bakal dicoplokeun hade deui coplok deui etalah siksaan urang bayur nu geus boga pamajikan sok nyeleukeun awewe sejen ngeri jelas kumaha cara ngumbahna ka tukang masjid ngalawudu laju sholat berjamaah tapi lamun sekali dua kali bisa kaki baratan mun sering tein mah kandel mual bisa kaki baratan kudu istighfar nu khoso ila hadirin jamaah rahimakumullah terakhir tisim kuring perihal masjid anu dibangun ku urang sadayana awewe teu pernah mantuan ngaduk awewe teu pernah mantuan ngecor awewe teu pernah mantuan masang bata tapi hanya kurido jeung ditahan salakina datang ke masjid ke waktu pembangunan atau ditahan ke masjid ke salakina titah sholat berjamaah cukup bikin awewe menangkan tiket engke naik karena masjid tersebut nalika jebrang di jembatan Siratal Mustaqim alhamdulillahirabbil alamin kumaha carana orang bisa naik tiket jembatan Siratal Mustaqim hanya ngadukur kidoan cek ulama amalkeun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin mun urang hayang jembar rezeki mun urang hayang lancar usaha hayang lancar dagang nu jadi pejabat naik jabatanana nu istiqomah teguh istiqomahna nu boga salaki supaya sayang salakina nu boga pamajikan
pamajikana supaya henteu mesen lajada baik, supaya henteu mesen paket baik, amalkeun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dibacana ba'da subuh qoblal fajar saloba 700 kali. Urang rek dagang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim. Dagang naon ieu? Dagang kalapa di pasarna. Dibacakeun kurang ihdinas siratal mustaqim. Datang ke pasar dagang kalapa, yakin bakal buleut kabeh kalapa. Mun loba teuing 70 kali. 70 kali ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sakali deui nu 700 atawa 70 ihdinas siratal mustaqim nawungkul. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ketungtungna lamun 70 siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boga salaki ngajak bae. Baca kene tabu. Baca kene tabu. Ihdinas siratal mustaqim. Bari bayangkeun beungeut salaki teh. Ihdinas siratal mustaqim. Istis goblok amat salaki. Ihdinas siratal mustaqim. Ketungtungna siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lobatain 70 kalimat kaburu 11 kali. 11 lobatain 7 kali. Memeh ngojek ihdinas siratal mustaqim. Bayangkeun jok motor urang. Ihdinas siratal mustaqim. Leumpang di kaprapatan set mangkal. Mbak sakali naik 10. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ialah cara dakwahna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lamun rek dakwah manehna macakeun ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Aya nu rek dagang datang ka Tuan Syekh minta jampe ditah dibacakeun ihdinas siratal mustaqim. Nu rek tanina keong bae bacakeun ihdinas siratal mustaqim. Itulah hadirin jabah rahimakumullah. Ternyata ihdinas siratal mustaqim teh panjang loba jasa khosiatna. Tungtung surat Al-Fatihah ieu teh pikeun jembatan, pikeun parahu-parahu nu usaha naik parahu eta insyaallah lancar usahana. Nu tani naik parahu eta bakal lancar tanina, istiqomah bakal teguh istiqomahna. Nu ngajabat bakal naik jabatana jeung teguh dina jabatana. Ihdinas siratal mustaqim. Dijajahkeun takubul dan lamun teu manjur ulah nyerahkeun kula. Pamajikan berbuat baik keur hees ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Isu-isu ke subuh ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bacakeun 40 poe pasti pamajikan bakal bakal ihdinas siratal mustaqim, bakal bageur memeh heesna salatkeun di hadapan anggal 1 juta mah. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan bagi masjid ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin jadi jembatan di siratal mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur hampuratina samudaya kelebatan
bisi aya kata nu kurang berkenan di hati mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna. Sakali deui urang doakeun ieu Masjid Al-Ikhlas jadi lambang persatuan, lambang kesatuan, lambang ngahijina urang Bayur jeung jadi tempat ibadahna wabil khusus urang Bayur. Sakitu nu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi